lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka jeung Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahu lahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atau iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca selawat wa'du. Cekna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu cek nya ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ieu kumaha waduh deui insyaallah cek nya lagi atuh sebab beusi janji aya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca jan henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui tuh ngaca sholawat nanti jauh kena ngahiliwir sengi iya mapan bentek wah iya budak janji doang maca sholawat padahal ente janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus lihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika
ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing, iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Ya itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh. Hehehe. Dole di masjid sa anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa masa satahun selang sabulan doang Ramadan geus cukup segitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kagak zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka surga mah. Lamun urang ngandelkeun ka surga amal. Heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli surga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate mah teu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi can naon can cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyawa salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nya na. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi neuk ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jalma ngaji eta. Ya tungguan dalam ngaji, kita salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeuragan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji Bang, sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Itu salah kan? Atuh ieu mah teu kadenge ku masyarakat ya qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo ge kanan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Teu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang setik. Oh masalah. Mun kieu mah sia salat geus salat zuhur sabarakat 3. Ieu budak kudu diservis ye. 3. Ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakat 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener teu tepat. Zuhur 4, asar 4, magrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasa kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu gaberatkeun kawak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat kos kitu salih aja Allahu akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum, beres. Sia geus, ayo salat, sabarakat, 4. Pan cepet amat, jumping geus ku aing. Sakumaha trial bo budak. Tapi kan salat, emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan, la nukallifu nafsan illa usaha. Ngadal coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos itu Pak. Wayah ngeunah bae urangnya tetep.
Iya ulah sambarangan iya ayat mahal ya. Enggak sepenting masa sholat baik. Mana ya anak orang gitu bah. Kulo aja sholat dari khusus boro-boro sih aing ente. Enggak sepenting sholat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat baik pokoknya mah. Ya ka surga mah lain ku khusus. Ku iman amal soleh. Geus bisa na sakitu cek kamari ge ngajelan kalipun nafsan illa usaha. Oh eta bapak bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun bae ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecelaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh enggak jengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Batak la nukallifu nafsan illa enteng geus sules. Masya Allah karim. Pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang geus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat. Sampai 5 kali. Sanajan aing teh husuk tapi aing osok. Puasa, aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Hampang jasa ya we. Sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu. Asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal be pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu. Ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus. Teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Geus tiga sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari. Ustad gitu bisa husu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saha bisa husu, jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Nyana kan lu bisa husu.
lantaran khusyuk mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusyuk geus bisa ngahareupeun ngihilangkeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nya dibeli nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena dia hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema mah di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui bau siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa memang kos gitu deh kuadet penting lagi mah salat lah pokoknya bagus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan-tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah di dinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae jore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit jangan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit tah Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ya aing sakieu teh khusus salat ieu cek aduh
ilah la nukallifu nafsan illa wus. Emang bisa nangan sakit itu kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ngelamun tita khusyuk atuh acak-acakan soalnya. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Kuasa bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan saya marupil kurgi ke sholat di masjid kemudian kahuruannya nama teu lompat beres wabah daratan kana emang naon ieu kahuruan teh Masya Allah ya teu nyaho ciri kahuruan sholat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kuregit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teh bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat geus kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid cenah moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jaman kana mah ngan sakadar nyaketan da salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai pondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah
kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget kasorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sok bari rada ngarentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan kurang munuh pemajikan kos gitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu mah teu nyandung atuh ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna komo teu diberekna. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngabeledek. Bae teh urang nyandung bae kitu leuh pemajikan kurang saregep asana ieu. Jatuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain gitu bisa anu dipikiran tah ya teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil sahabatmu saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek ieu teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cekna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan lu aja jero teuing ngap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sidina Umar kitu keneh Sidina Utsman apalagi Sidina Abu Bakar kan tenan eta bae geus caritakeun tah mah kabelah handap da Tuan Syabdul Qadir kabelah handap da terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahoan naon ketika zikir ku nginaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah
mata watak eta teh lamun dikembalikan Kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bahwa nu gelis bacan bisa ibadah bahwa nu goreng mah bisa ibadah sedangkan kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah deuleu zahir sakadang deuleu zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par jati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai orang cinta digedeng gegerekeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju karang itu ti agama aju ka capitan lain deh itu di deuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diaseupeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal aju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji sakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji sakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya tuh tibah heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah pasbar bisa tidit ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat orang di makom nama aja hampang lu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lalu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bamar teu khusyuk irahu aing sih emang teh husu aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing ngeprotes bae ka Allah mun teu ka sorga emang beneran apaan aing ngaji di Cilongot lah nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna husu burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasuk ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasuk ka sorga lamun anu bobolokot
ku dosa wayahna dianclomkeun heula. Ieu mah wayahna doang. Tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae. Bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud. Ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh. Urang datang ka imah. Barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa. Cak pamajikan kakak ka dieu ieu geugeran kula geus teu make calana aca. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot ku taneuh wani henteu coba ka kasur hayo. Moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula. Kan kitu kajeun kukumbah ge. Henteu ieu mah kadi kalau lotor tuh tengah boh bararau kieu teh kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura asup ka sorga sedengkeun urang dia karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat-malaikat moal waka ka sorga kuran deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga bae teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak cenah tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus aya di juru bae geus make naon heula mandi heula teu wanieu nyana tawalian aing aduh lamun nyala kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetap mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabud ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecerokan punya malah disadiakeun beusina ditodosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngungsun atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ieu kelek-kelek aduh sorangan yang bebersih urangnya sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah dia bersihan sorangan ya Allah lantaran deuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong teh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas batulen panas-panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan pan aing teu pantes ka sorga oh nya asa langsung pengen teu cakeun dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu isi teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cakeuna aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak ka sorga kabeh geus oh aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para itu teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul di kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya
anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing tungguan si motor naon si ku aing disusul si ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tila bae eta keur cerita kendaraan urang ngawarung sieu maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapangi jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapangi ku aing moal beres ya ku aing moal beres senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaranna aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing buseubul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang aya aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pacar lain kiai meureun kek geus sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah bos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur kana apa akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapangi deui hayang kapangi jeung anu hayang kapangi teu aya ngunek-ngunek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat bangunanana batu tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya tah hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disinterkan doang kitu dicepret cai naik kalau hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal ku ari urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beuteng ieu ka beuteng ieu ti beuteng ieu ka beuteng jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis
henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos kieu isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantap geus pokona mah teu kudu hese-hese la nu kallifu nafsan illa wus asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan-larangan titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siuru wah beh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji bae nu nyelap aya si Edi ka mana urang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di ditu na ge tidak nurut budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung ya saya teh budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka ka jeung hukumage. Ih mun dipasantrenkeun ban keur balik mah lulu banyak. Sakolah pan bebeja nama ka guru heuh horengan teu asup-asup. Di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasana sana aing mah coba teangan coba. Angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener iya anak abdi ya malaikat iya anak teh pokona mah ieu neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mau kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempatnya tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu kemal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di surga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos ge bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh ada satu cari mah bukan mah sia dibersihan bae na di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu tapi jawab mana pananya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula ka jelas kita dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka surga kene cak adina tuh mah ngangkeheng mak tak ulah datang ke kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka surga kan nah ieu di surga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di surga digambarkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam